Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi Dongsun TV, kumaha daramang. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, digampilkeun milik rezekina, ditebihkeun tina bara bahaya, sareng anu nuju masalah enggal dilereskeun masalahna, anu nuju usaha sing dilancarkeun usahana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berujung patepang deui sareng sim kuring dina channel Dongsun TV. Tah ayeuna mah ieu ya sim kuring anu sok ngadongeng teh ya. Edisi ayeuna alhamdulillah channel Dongsun TV tos dugi ka 1000 subscriber langkung. Nah sim kuring kekepung teh kantos nazar pami tos 1000 subscriber sim kuring bakal menunjukkan diri. Waduh. Nah, sakumaha biasanya sim kuring teh gaduh hiji carios bakal ngadongeng ieu judulna teh Peuting Nu Mata Keung. Tah ieu carios teh pantos dimuat dina majalah Mangle nya tuh. Majalah Mangle edisi 2016. Sim kuring mah langganan Mangle teh kan seminggu sakali tiap dinten Kamis. Janten aya we cariosan anu baris didongengkeun ka pemirsa sadayananya anu resep karena dongeng Sunda. Jadi orang tajangkeun we kana cariosna nya. Judul teh anu judulna Peuting Nu Mata Keung. Barang-barang nu diperlukeun geus diarasupkeun kana koper. Nu teu pati penting mah teu dibawa ridu. Nu dibutuhkeun keur kuliah we kayaning pakaian, buku jeung laptop. Alat mandi mah engke bae meuli di warung nu aya di hareupeun kosan. Da kabeneran kosan ngorek di tempatan teh pernahna di sisi jalan gede, sapaparat jalan ge loba warung di lebah dinya mah. Jam nu melit dina pigelang nuduhkeun tabuh 5 saparapat. Sanggeus amitan kakolot leos indit kaluar. Celak kana Avanza nu geus dipanasan ti tadi. Mobil di starter geuleung ninggalkeun pakarangan dianteur girimis nu ngepris lir bidadari ceurik. Nyetiran teh bari nyanyian nurutan lagu nu ngagalindeng tina speaker jeroan mobil. Red kaluar tatangkalan di sisieun jalan lir nu lalumpatan. Ukur belegbeg da poe ngagayuh ka sareupna. Kabeneran jalan teh lowong jadi teu lila oge geus nepi ka hareupeun kosan. Curut turun koper nu aya di jeroan bagasi dikaluarkeun. Jen ngacanteng di hareupeun pager. Neuteub ka lebah imah kosan nu teu iseun. Sok padahal wangunanna mah tohaga sigana teh kakara rengse direnovasi da eta we cetna oge cekas keneh. Naha asa pikakeungeun kieu? Padahal kamari basa mimiti ka dieu mah hegar. Kuring ngagerendeng. Pager disurungkeun lalaunan, leumpang ngadeuketan eta wangunan. Sanggeus di hareupeun panto, gancang ngodok kunci imah nu kamari dibikeun ku nu boga kosan. Panto dibuka, sup ka jero. Kayaan di jero imah teh caraang. Tapi najan caraang rasa kakeung kalah ka beuki ngawasa. Nah nya ukur kuring nu nempatan ieu kosan. Pan imah teh gede. Di imah saagreng ieu aya 6 kamar. Piraku ukur kuring nu ngeusian. Sup ka jero kamar nu kamari dituduhkeun ku nu boga kosan. Klek, kamar dicaangkeun, koper diteunden di juru. Kuledag nangkarak bengkang dina kasur. Tapi teu sare nyo HP we mukaan TikTok, YouTube jeung WA. Ras inget ka babaturan
Si Yayan nuker neangan kosan, gancang ditelepon. "Yan, geus meunang kosan teh?" tanya kuring. "Acan, Dan, maneh geus meunang?" Yayan malik nanya. "Enggeus, teu jauh ti kampus, joba murah, ukur 500. Geunaheun teu?" "Lah, loba tanya teuing, datang we ka dieu. Ayeuna keneh guat, ku urang di Sherlock, omat mawadahareun." "Siap, Dan, engke urang ka dinya." Geus kitu telepon ditutup, laju nyerlok. Yayan ngabales ku stiker jempol. HP dipareuman, reug-reug ari aya batur mah, moal keung teuing. Reup-peureum bakating ku tunduh, kuring kasarean. Duka teuing sababaraha lila, korejat hudang kadenge sora nu keketrok kana panto hareup. Gancang kaluar kamar kebat muru panto. Panto dibuka di hareupeun Yayan ngajanteng make jas hujan. "Nyeh, seuri. Hujan gitu ya?" tanya kuring bari gigisik. "Tempoe tuh sakitu gedena." Tembalna bari ngalaan jas hujan, dirungkupkeun kana motorna. "Sok atuh asup," ceuk kuring. Yayan asup leumpang muru kamar kuring nu pantona muka. Sedang kuring nu boga kamarna nuturkeun ti tukangeunana. "Teu mawadahareun sigana, tapi bae karunya," ceuk kerentas hate. Gek Yayan diuk gigireun kasur, manehna nyarande kana tembok bari peupeureuman. "Yan, lamun hayang ka cai atawa nginum mah ka tukang we," ceuk kuring bari ngagoler deui luhureun kasur. "Ai, heueuh, urang hayang ka cai, Dan," ceuk Yayan bari cangkat tuluy keluar kamar. Teu tatanya di mana pernahna kamar cai, padu leos we. Demi kuring anteng nyaho HP deui, keur anteng kitu kirining telepon asup gancang diangkat. "Dan, urang moal bisa ka dinya ayeuna, isuk paling ge," ceuk nu nalepon. "Ari maneh kunaon boyan? Keur deui cai mah dicai we," kuring seuri. "Naon ari maneh? Dicai naon? Urang mah di kamar imah urang." Yayan nyaritana rada tarik. Pan bieu maneh kacai kosan urang." "Gelo maneh mah," klek telepon dipareuman. Jung nangtung, gidig kaluar kamar. Kebat muru kamar cai nu ayana di tukang deukeut dapur. Samemeh ka kamar cai, kuring kudu leumpang ngaliwatan lurung nu poek. Cenah nangtung di hareupeun kamar cai. Di jero kadenge aya nu nyeukan cai. "Nyeh, seuri," si kasebelan teh rek ngaheureyan, ceuk kerentas. Panto digedor ti luar, reg nu nyeukan cai eureun cempling. Digedor deui, nu di jero malik ngagedor, malah bari rada aya nadaan sagala. "Gancang boyan," kuring ngagorowok. "Nu di jero teu nembalan, kalahayo tatalu," cep eureun deui. Teu lila panto kamar cai muka lalaunan disurungkeun ti jero. Bray. Atra di jero kamar cai eueuh sasaha, tapi siwur luhureun bak oyag bangun nu kakarapisan dipake. Bulu punduk carengkat, tapi najan kitu panasaran keneh kamana leosna Yayan. "Yan, maneh di mana?" Tapi weleh taya nu nembalan, ukur Cihujan nu teu eureun ngaguyur kenteng. Sorana seah mata keung, ret kalebah dapur, parwek sigana lampuna pegat. Ras inget kana motor Yayan, gura-giru muru panto hareup. Moong tina hordeng, tetela motor Yayan ge eueuh, naka mana? Mustahil manehna balik, pan panto teh dikunci. Kuncina ge disakuan keneh. Inget deui kana kajadian tadi, da jelas pisan Yayan teh datang asup ka kamar, tuluy ka kamar cai.
Ingat deui kana telepon tiayan anu sasadu yen manehna teu bisa datang. Gap kana sirah, asa lieur. Aya naon ieu teh nya? Bumi alam asa muter. Gagancangan asup ka jero kamar, cepret kamar dikunci. Awak dibulen ku simbut, panon dipereum-pereum tapi teu bisa sare. Pikiran angger kumalayang kana kejadian tadi. Keur kitu ti luar kadenge sora nu leuleumpangan, bulak-balik di hareupeun panto kamar. Awak ngadeg-deg kesang juuh maseuhan baju. Da tetela kajadian di ieu kosan teh di luar akal. Ieu kosan sanget, ieu kosan teh aya jurigan. Nya ge di sisi jalan gede, tapi geuning ari peuting mah jalan teh simpe. Warung ge tarutup. Kakara sadar dikeca katuhuan kosan ieu teh wangunan karosong. Dikatuhu urut ruko, dikencaeun siga urut pabrik. Duka pabrikna nahaon. Kaayaan di dinya mah caneom pisan. Jaba di hareupna tangkal gede tur barala ku cukut nu geus jarangkung. Aya rasa kaduhu ngekos teh. Satadina pedah hargana murah. Jaba ka kampus teu pati jauh. Tuluy nempo wangunan sakitu hadena. Ari sugan teh loba pangeusina, horeng ukur kuring, nyaeta atuh teu tatanya heula kanu bogana, padu creng we mayar 3 bulaneun. Gap kana HP, nempo jam kakara setengah 12. Asa hayang gancang isuk, teu kuat ku keung. Lek muka WA ngirim pesan ka Yayan. Yan, geus sare can? Tapi nu di WA taya ngabales, tayohna we geus tibra. Gap kana headset, tuluy dicolokeun kana HP. Nyetel lagu ceuli dicocokan. Lagu pop Indonesia kadenge tina tungtung headset. Lumayan rada nyeuhkeun ka keung. Tapi teu kungsi lila, sora lagu teh robah jadi sora awewe ceurik melas-melis. Mata kukurayeun, headset dilaan tina ceuli. Tapi sora nu ceurik angger kadenge. Didengekeun deui horeng nu ceurik teh lain tina HP, tapi di jero ieu wangunan, heueuh di luareun kamar pisan. Beungeut ditutupan simbut ngadedempes, nu ceurik cempe, diganti ku sora nu ngadagor-dagorkeun sirah kana tembok, kaca kamar nepi ka eundeur. Timbul rasa panasaran, jung nangtung ngetayep ngadeukeutan kaca. Hordeng kamar dibuka saeutik, tapi di patengahan eueuh sasaha, sora nu ngadagor-dagorkeun sirah ngadadak eureun. Balik deui kana kasur, goledag ngagoler, kakaragen angkarak. Nah eta mah kadenge sora nu nyingkikik di patengahan, sorana tarik pisan ngaweuhan. Teu lila aya nu keketrok kana panto kamar, nu keketrok pindah kana kaca kamar, sup kana simbut. Dipepereket hayang sare, tapi batan sare kalah beuki cenghar. Nu ceurik kadenge deui beuki atra pisan lain di luar kamar, tapi di jero kamar pisan gigireun. Ulah api-api sare, awak di bulan kitu ku simbut, hayang nurutan urang nu di bulan ku boehnya. Yeuh geura tempo. Ceuk nu digigireun bari matot simbut. Cag biasa aduh. Ieu macan geus rada aya keungan nya. Kumaha? Keung. Kabayang lah kumahanya para wargi sadayana kumaha jero aya di tempat angker di kosan nyalira kondisina. Aduh. Keung. Tah kitu palintan pamirsa nya cariosna teh anu judul Peuting Nu Mata Keung karya Kang Imam Mutakin. Ieu teh carios anu parantos dimuat tina majalah Mangle nya. Hatur nuhun ka pamirsa Dongsun TV sadayana anu parantos satia manco dina channel Dongsun TV. Mudah-mudahan kasayan para wargi sadayana
digentosan kumang lipat pahala ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng patepang deui di cariyos salajengna. Hatur nuhun, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.